A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-mukhalafatu lil hawadisi, sifat mukhalafah lil hawadis. Wa ma'nahu jeung ari maknana sifat mukhalafah annahu saestuna Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Allah laisa eta henteu mumasilan ari sarupa lil hawadisi jeung anu anyar. Palaisa maka henteu lahu pikeun Allah naon yadun panangan, wala ainun jeung henteu socaan, wala udunun jeung henteu cepilan, wala ghairu dalika jeung henteu salianti anu kabeh min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat anu anyar. Wadiduha jeung ari lawana sifat mukhalafah al-mumasalatu eta sifat mumasalah hartosna sarupa jeung nu anyar. Wadalilu jeung ari dalilna ana dalika kana ieu sifat mukhalafatul lil hawadisi annahu saestuna Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Allah ala dalika annahu saestuna Gusti Allah laukana lamun mahbukti Allah mumasilan eta anu sarupa lil hawadisi ka sakabeh anu anyar lakana tah bukti Allah hadisan eta anu anyar wa huwa jeung ari ieu hadisan muhalun eta mustahil. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qiyamu bin nafsi, sifat qiyamu bin nafsi. Wa ma'nahu jeung ari maknana sifat qiyamu bin nafsi annahu saestuna Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Allah la yaftakiru eta teu mika butuh Allah ila mahalin kana tempat wala jeung henteu ila mukhassisin ka anu nangtukeun. Wadiduhu jeung ari lawana sifat qiyamu bin nafsi al ihtiyaju eta sifat ihtiyaj hartosna mika butuh ilal mahali kana tempat wal mukhassisi jeung ka anu nangtukeun. Wadalilu jeung ari dalilna ana dzalika kana ieu sifat qiyamu bin nafsi annahu saestuna Gusti Allah lawih taja lamun mah butuh Allah ila mahalin kana tempat lakana tahtang tu bukti Allah sifatan eta sifat. Wa kaunuhu jeung lamun mah bukti Allah sifatan eta sifat muhalun eta mustahil. Walawih taja jeung lamun mah butuh Allah ila mukhassisin ka anu nangtukeun lakana tah bukti Allah hadisan eta anu anyar. Wa kaunuhu jeung lamun mah bukti Allah hadisan eta anu anyar muhalun eta mustahil. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala
naon al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat fi dzati dina datna wa fi sifati jeung dina sifatna wa fil af'ali jeung dina padamelanana wa ma'nal wahdaniyati jeung ari maknana sifat wahdaniyat fi dzati dina datna annaha saestuna wahdaniyat atawa ka Gusti Allah domirna laisat etan teu murokabatan anu tersusun an ajzain tina pirang-pirang juz muta'addidatin anu bing-bilangan wa ma'nal wahdaniyati jeung ari maknana sifat wahdaniyat pisipati dina sifatna annahu saesuna Gusti Allah laisa eta henteu lahu eta tetep pikeun Gusti Allah sifatani ari dua sifat fa aksara tuluy leuwih loba min jinsin wahidin tina jinis nu sarupa ka kudrata ini sapertikeun dua kudrat wa hakada jeung saterusna walaisa jeung henteu li ghairihi pikeun salianti Allah naon sifatun sifat tusyabihu anu nyerupaan sifatahu ta'ala kana sifatna Allah ta'ala wa ma'nal wahdaniyati jeung ari maknana sifat wahdaniyat bil af'ali dina padamelanana annahu saestuna Gusti Allah laisa eta henteu di ghairihi pikeun salianti Allah naon fi'lun padamelan minal af'ali tina pirang-pirang padamelan wadiduha jeung ari lawana sifat wahdaniyat at-ta'addudu eta sifat ta'addud hartosna bing-bilangan wadalilu jeung ari dalilna ana dalika kana ieu sifat wahdaniyat annahu saestuna Gusti Allah laukana lamun mah bukti Allah muta'addidan eta anu bing-bilangan lam yujad tah moal aya naon syai'un hiji perkara min hadhil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk wallahu a'lam bissawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.